Sampurasun, sobat sadayana, hari pamingpin teh biasa na identik sareng jas, dasi, seragam kadinesan, oge kegiatan rapat-rapat di kantor anu formal pisan. Tapi tinggal sosok anu hiji ieu. Sanes ngan seukur sebagai gubernur Jawa Barat anu gaduh kawijakan. Tapi Kang Deddy Mulyadi atanapi KDM atanapi oge sok disebut Bapak Aing tetela gaduh getih seni anu kacida kandalna terutama pisan seni Sunda. Sobat sadayana, pami urang ninggal Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi meureun nu katinggal teh sosok tokoh publik nu sok nganggo iket bodas. Tapi cing tingali sing taliti salaresna mah anjeunna teh saorang seniman panggung anu totalitas tanpa batas. Kanggo Kang Deddy, panggung teh sanes tempat pidato anu kaku. Jiga keur pidato paripurna atau pidato masihan instruksi ka rakyat. Tapi panggung teh tempat ngawujudkeun rasa di dinya budaya Sunda teh. Sanes jiga barang antik nu pinuh ku kebul disimpan di museum. Tapi hiji hal nu hirup, nu cair, sarta pinuh ku banyolan. Pokona mah budaya teh lain ngan saukur jargon keur Kang Deddy mah. Tapi mangrupakeun passion jeung passion. Dina kasempatan ieu urang bade ngabahas KDM anu disebut pamimpin nu berjiwa seni. Sareng kumaha seni janten cara KDM ngadeukeutkeun diri ka rakyatna. Sangkan tiasa ngawujudkeun ngabangun Jawa Barat langkung istimewa. Hayu urang guar. Sobat, upami urang ningali dina unggal kagiatanana, Kang Deddy tara kantun tina unsur budaya. Boh eta dina gaya papakeanana anu khas Sunda. Dugi kacarana komunikasi sareng masyarakat sering ngagunakeun bahasa Sunda. Bahasa Sunda anu memasyarakat nu unggal poe ku masyarakat dianggos sapopoe. KDM atanapi Kang Deddy percaya yen seni lain saukur hiburan. Tapi janten alat pikeun nepikeun pesen pangwangunan Jawa Barat. Nalika anjeunna naik panggung, anjeunna sanes nuju acting janten seniman. Tapi memang jiwa anjeunna tos jiwa seniman. Timimiti saja pantun dugi kangigel. Sadayana dilakonan kalayan tulus. Ieu pisan nu ngajantenkeun Jawa Barat karasa leuwih hurip sareng ngajadi. Hampir di setiap kabupaten kota nu aya di Jawa Barat, Kang Deddy sok ngayakeun acara-acara anu ngalibatkeun seniman, terutama seniman-seniman ti Sunda. Sapertos Kang Sule, Kang Ohang, Kang Anton, atawa ngajak para dalang-dalang wayang golek. Aya anu sok panasaran. Naha cenah artis teh nu diajakna teh kedah Kang Sule atanapi Kang Ohang. Tah dina dunia seni aya nu ngamina chemistry. Mun cek bahasa urang mah geus merende, geus apal, geus klop. Kang Deddy apal pisan pesan luhur budaya moal pati nyerep mun ditepikeun bari popolotot mah. Tah dibungkus ku bodo-bodoran sangkan pesana leueur asup kana hate rakyat. Sareng Ohang urang ninggal spontanitas nu luar biasa. Ohang nu sok jarambah jeung wanian. Da puguh wani nelekan tokoh oge nya. Sareng Kang Deddy nu tiasa nempatkeun diri janten batur ngobrol nu saimbang. Ade sekarang Sang Sule, wah ieu mah kelas dunia. Kesenian modern sareng tradisionalna tos ngahiji. Kang Deddy di dieu sanes ngan saukur numpang tenar tina komedi. Tapi janten sutradara ritme,
sangkan filosofi Sunda tetap nyelip di sela-sela tawa pamiarsa, panonton, atau rakyat nuju lalajo. Ibarat mah bodorna dapet, ilmuna nyerep. Hiji hal anu kedah urang contoh nyaeta kumaha anjeunna ngajenan para pelaku seni. KDM sering pisan ngondang seniman-seniman sepuh dalang dugi ka penyanyi jalanan pikeun tampil bareng. Kanggo anjeunna pamimpin anu sae teh nyaeta pamimpin anu apal kana akar budaya sorangan. Ku cara kieu KDM sanes ngan saukur marentah secara birokrasi, tapi oge ngarangkul rasa sareng hate masyarakatna liwat jalur kaendahan seni. Tinggal gerak pas anjeunna ngibing teu asa usik lur. Kang Dedi gaduh keahlian dina wiraga, wirama, sareng wirasa. Anjeunna apal iraha waktosna jempe, ngantep komedian ngacaprak, sareng iraha waktosna asup masihan hartos nu jero kanggo sadayana. Kanggo para seniman Sunda sanesna, ayana Kang Dedi di luhur panggung teh mangrupi bentuk pengakuan nu nyata yen seni rakyat jiga wayang golek, lengser, atanapi seni tari gaduh martabat nu luhur. Anjeunna nempatkeun diri sanes janten bos tapi janten bagian tina kuluarga seni. Intina mah sanajan KDM bajuna bodas resik tapi hatena mah tetep ngenang. Sering urang nanya, naha atuh Kang Dedi teh meuni kersaan pisan kukurlingan ti desa ka desa, ti kacamatan ka kacamatan, ti kabupaten ka kabupaten bari mawa rombongan seniman. Tah walona mah ieu nu disebatkeun konservasi budaya. Dina panangan Kang Dedi dibarengan Kang Sule sapara kanca, kesenian Sunda teh teu katingalin zaman ayeuna mah atanapi bau hapeuk. Budak mara ayeuna kersa deui lalajo seni tradisional, seni Sunda sareng tari. Maranehna oge kacanduan nilai-nilai kasundaan. Tah ieu teh strategi anu jenius di KDM. Ngahibur bari ngadidik tanpa kudu jiga guru galak, mawa panggaris di kelas bari popolotot. Dina tungtungna ningal Kang Dedi Mulyadi tina kacamata seniman mah nyaeta ningal sosok nu nuju ngajaga seuneu peradaban sangkan eta tetep hurung lewat tawa na ohang, lewat kreativitasna Sule, atawa guyonanana si cepot dina wayang. Kang Dedi nuju ngabuktikeun yen janten modern teh teu kedah ngaleungitkeun jati diri salaku urang Sunda. Panggung tiasa rengse, lampu tiasa pareum, tapi rasa anu dititipkeun dina hate bakal tetep aya moal luntur ku zaman. Tah kumaha numutkeun sobat sadayana. Nah satuju upami pamimpin teh memang kedah gaduh rasa seni, sangkan kawijakanana leuwih manusiawi. Coba tulis pendapat sobat di kolom komentar. Hatur nuhun tos nongton duwi karengse. Tong hilap, like, share, subscribe. Tong poho seuri bisi huntuna karatan. Kitu. Hatur nuhun. Hurip Sunda.